Tapi lamun teu moal cahaya eta teu loba. Jatuh dulu iya. Iya gara-gara dulu. Cek wali eta aing mampu. Maka kayak paribasa, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke laut. Dari mana datangnya sinah? Dari mata turun ke kanzut. Eta gara-gara dulu. Jalan untuk dulu memohon. Dulu bujur mengikat bodoh. Bikang nama ke celana pendek. Waduh, lempang 2 jam saiko. Waduh. Eta gara-gara dulu. Jalan untuk dulu memohon. Mata munasabah aya wali. Aing mah manenta buta ka Allah. Cek wali itu hiji deui, aing mampu. Nah sebabna bisi ieu aing ninjak teh foto. Terus salat aing teu sah. Berarti horeng buta di dieu mah. Para hadirin, horeng buta hati. Jangan naon mata molotot ari hatena buta. Masya Allah, buta mah atuh dohiriyah doang. Tapi lamun jelema geus buta hate, geus teu kenal halal, teu kenal haram. Lamun geus buta hate jelema tah ieu. Para hadirin wal hadirat. Makana ai buta dohirona tadi masalah. Saya jelema buta bisa bae jawabna. Nu buta nyabrang jalan. Kan cuek banget. Tukang ojek banget nyelamet ke. Tukang ojek goblok teu buka kolong. Nu buta nyabrang sembarangan. Meh teu mereka tuang mobil. Eta nu buta cuek bae. Kunaon da ribut jeung aing. Mamang sadaek-daek di nyabrang dan minta tulung kumaha bae. Deuleuh tuh mobil. Kunaon tuh? Mobil nabrak aing mah terempan. Mobil lembang mah aya supiran. Engke ge deuleuh aing ngerem. Aing manusia mobil disieun ku aing, mobil cicing ketabrak ku aing. Bener teu buta bisa bae da pemerintah. Orang buta hate para hadirin. Sedangkan ieu hate teh Bu jenderalna seluruh anggota badan. Ieu urang teh ya dohiriyah. Bener salah kumaha cek hate al-qalbu ra'isul jawari. Hate eta jenderalna seluruh anggota badan kumaha cek hate. Makanya di bulan Ruwah aya Bu ya Bu nya. Litat hiril qalbi pikeun ngabersihkeun hate urang. Ieu panyakit hate kuloba. Ayat 9 jangan lupa tasawuf. Beda kan ulah. Dalam sabaraha. Aduh, atau ieu mugni kumangsa bae deui ka kula lah. Kitu kenceng mugni ieu ka haji mah teu biasa sakitu. Oh aya nabe dina ka haji terus mati. Ih jelema mah gua. Bigun. Lalu wakil kana aya ieu bae tina wakil ka dieu. Pemuda jaromlo nasehatkan lah. Angka kula kadian tugis dasa jangan almarhum kadinda. Alhamdulillah. Maka kadu ayeuna nyambung anak kula jeung anak almarhum atuh akrab babaturan deui. Sering maka silaturahmina terus gitu alhamdulillah. Mudah-mudahan terus nyambung punya ibu Siza lan Yuswa. Nah, putra-putri almarhum sadayana singirana dzurriatan thayyibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, penyakit hati aya salapan. Dina ilmu tasawuf dicaritakeun. Hiji hasud, 2 suudzon, 3 ujub, 4 riya, 5 takabur, 6 ghadab, 7 toma, 8 kaslah, 9 bakhil. Eta penyakit kok hati. Ubarna aya 5. Urang sok salah kaprah. Ai dohir gering, dia dulu ke dokter langsung aja. Laju pan kencing manis ke dokter kencing pahit komo. Laju geus paru-paru ke dokter asam urat ke dok. Pariksa, ieu katung naon dina ieu? Alendeng bawa ka ditu ka dokter kasera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari mana? Palembang, Dok. Oh, Palembang, Dok. Dari Palembang, iya.
Mau apa ke sini? Ih, aku udah berobat dong. Kenapa ini ibu udah beli semen? Oh iya. Emang ibu sakit apa? Atau bukan dia dokter? Nah, kita nyawa naon. Oh iya. Malu dong bang kalian lagi ya lah, malu lah. Kata kakak haji lah, malu. Oh iya. Saya periksa dulu katanya. Diperiksa ke dokter. Ibu apa yang dirasakan? Atau ini dok hulu lah, lanjung aja. Ini nggak bul alam dunia dok ini. Ini mata perem aja. Kalau dibentakan sari nunjel alam dunia. Buat bingung apa itu nunjel cek dokter. Nggak kawawa ini dok. Masalah itu hulu aja. Udah berapa hari ini ibu? Udah 3 poe dok. Ini mohon maaf dok, ini kelihatannya sama ibu hulu dokter penyon gini. Oh iya. Iya bu, iya. Terus masih ada yang dirasakan. Banyak dok, udah tua ini, udah kolot penyakit campur. Apalagi itu yang dirasa. Aku ini biru nggak punya ambegan. Semua bau tai yang ada di sini. Apalagi yang dirasakan sama ibu? Masih ada dok. Apa? Aku lentah nggak punya perasaan. Kemarin juga makan yang arasin, makan cabai lalada, makan gula aramis, makan teh jelipai. Aku jelema cager tolol kan? Masih ada yang dirasakan, masih ada dok. Ini badan gak leles aja. Kemarin juga waktu ngisi tumur nilep. Aku kabeh mikir ngisi tumur nilep, bila aku belum nanggung ngisinya. Ya kabeh gitu jongkok di sini. Diperiksa ke dokter. Wah, ibu terjangkit penyakit darah tinggi. Hari itu dokter tidak itu jangkung. Ibu sekarang jangan suka makan sama kambing. Nah, pernah aku jadi ibu. Maksudnya ulangan harus daging. Bu, Pak, punten. Penyakit dohir di ubaran. Bagus. Dan urang mah eta ibadah boro-boro gering, sehatnya sang. Ai penyakit hate tilok di anu barat. Iya penyakit hate sepilah. Hiji hasud beres tah, lolo baru diterangkan, penting teh. Nah mau diceritakan apa pun, kalau jam 10 ini, atau abis mau tahu berkerangkas. Nah, hiji hasud, naon hasud? Hasud eta ngarep batur nu meunang nikmat, urang ngarepkeun kanikmatan teh ya, ada pindah ka awak urang. Tah eta ngaran hasud. Wa kullu dzi ni'matin mahsudun cek Rasulullah. Setiap jelema anu diberi kanikmatan ku Allah, baik ilmu, harta, bangga, jabatan, pasti bakal dihasud ku tetangga, ku baraya, ku dulur dan lain sebagainya. Wal hasud la yahsudul maksud. Jelema tukang hasud mah moal hasil maksudna. Naudzubillahi min. Tetangga kabeurin termos, ibu nu ngagolak. Harti. Ya. Eta penyakit khas kuduna kieu ye Bu, lamun batur meunang kanikmatan odah enon cenah mak contoh ieu aya kana punten we teu meunang contoh ye anak cenah anak si Pasito aya deh. Waduh, ini mah tetangga baju uyung lengkapnya. Si masih boleh maka beli motor. Bener. Tak asal ngesmetot ya gitu, lah. Nah selama sabab dohir eta, aku hati nanti bersih iya, gering. Aku metode diwirnakeun. Sebab lamun hati gering, otomatis dohirna mau bener. Hartos. Nah iya. Oh, nah dia penyakit hasud. Penyakit khas. Hujan aja. Beli mah doa mukmin, doa panganten. Nah. Terus.
Nah, 2 menit deh lah. Geus eta penyakit hati aya 9, ubarna aya 5. Mau dibedakeun kabeh dikumpul lagi ieu. Lamun hayang terus kayak orang deui di bae. Sabaraha ubarna hati? 5. Wadawa ukol bin khamsatun fatilawatun. Ubarna hati lamun urang hati keur pusing, darareng, pararus, harareng, cek udah boleh matur galau. Karena tambah bahasa boleh berarti arti jam 5. Kepo. Tahu kita artinya galau. Cuma enggak boleh. Bangun ke jalan kerja. Udah kayak Aing RT di mana? Kamu nanya. Nah, untuk kadang kita kalau dia Aing nanya ke kalah kembali itu. Pernah cabruk awas ya, yes ya bu, ibu lamun keur pusing, keur ieu bulu, keur jarareng, pararus, ulangnya status. Iya mah, hewa kasalaki yang status. Laju waktu ngejengkel kata tangga yang status. Ulah gitu, ya, ulah yang status. Laju lalaki gitu, boga bias bukan duit pangan, bukan status, bukan arti. Ayo bukan duit, usaha. Benar. Nah, geus lamun urang keur pusing, ubarna aya 5, hiji patilawatun, kudu daek maca jaeta maca Quran. Kan aya geus kolot kieu mah, mun memang teu pati kadeuleu, geus lobakeun bae maca istighfar jeung maca sholawat. Eta mah tos Bu, da Quran mah urang kadang-kadangnya butuh geus nelol mata kurang deuleu jeung incuna. Mak adeuleu keneh Quran, mah kebrek mama Allah teu kadeuleu ieu rojak tanah parojok matana cenah ieu. Terus kalau pensar ya rosayor ayo. Terus kalau makadeui deui maca Quran ieu nya. Geus lobakeun maca istighfar jeung maca shalawat. Tah geus ieu kembali di perkara pernikahan ya. Nu kahiji Ghadul basar. Nu kadua tahsinu farjib. Ngaraksa zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ulah ada balon ngalaksanakeun kana zina. Deukeut ge ulah. Malah di depan dore-dorena perjalanan. Iya. Nu katilu ieu faedah nikah. Waroja naslin dudi, mengharapkan boga katurunan. Wala yahsulu illa binikah, moal boga katurunan terkecuali dengan pernikahan. Iya, maka moga-moga anaknya loba. Boga anak ulah saeutik, wah ibu lah. Alhamdulillah putraku 14, alhamdulillah. Tatangga kula Pak. Anaknya 16 hirup kabeh kakawinkeun asal datang imah kula kurumpul anakna mun lebaran jeung binatuna 32 tambah ijo-ijo da jeung buyutna pas 100 genep imah kula yang apa lah itu hati lurus kue 8 cerobong coba panai da kenakan aja dari barokah jadi Pak Kiai barokah kue aing ya kumaha teh Kiai hewa henteu kan henep we saeutik ada saya Pak Kiai enggak ibu barang dia cenah haji anak yang kata alhamdulillah nanti masya Allah baik ya di lah lebaran di teteh cenah ibu lah anu membelikan baju baik atau kena anak anu membelikan beras baik anu membelikan daging baik anu merek kue na baik anu membelikan cenah baju na baik anu membelikan tiung na baik anu membelikan sendal na baik aya anu nyentak merek duit na baik aya anu ngabeakeun aja cenah lagi aya ibu campur horeng anak geus mani nu loba boga anak mah boga anak mani nu loba boga anak cenah 38 mantep edat 8 edat 30 kunaon boga anak loba mah nu payang nu jendol nu kuru nu hidung nu macam aya tah nya pokok cenah capek eta ngurus anak
ibadah ganjaran angkun sampai ayat keterangan namun ibu-ibu urusan anak letik ya menyusu kene ngomong utama kene ngurus anak tibatan sholat sunnah ayat itu keterangan kurang gede ganjaran urusan anak mantak bapak-bapak ulah sok-sok kayak ibu-ibu mual bisa kan urusan anak mual tuh kecil bulatan ayat paribasa pun salakina maut indung aya kene pamajikan urusan anak 17 kau urus ku indung mah benar mana bukti kiai ada anak kotok ayah kotok jago ditutur-tutur ku anaknya terus macam-macam kan makanya ibu-ibu kita sayangi dong harus diayomi disayangi jangan digalaki bila perlu kita candungi nah ya Allah iya pernah ketemu jadi istri dek kan dia I love me nitip anak ke mana kata nggak tuh hajatan dulu tuh bantu isik oh isin tidak umilhan cekulah kabar lu pakai kacan putra dalapan mah Masya Allah enak banyak ada dulu makanan ini apa kali belajar rokok pak abe ayam mam ini mana tempatnya edonya nanti nyahu lagi abe ayam jomorek no atau pulang dia nol lah beres mete ini abe ayam lalu kurang kegelaan sekarang mana ini kakak ternyata abe ayam dot udah pulang lupa deh dulu buat abe iman terbotai berbeda dengan air dan hukum bahaya pulang lah ada dan pemandikan belum kenapa kayaknya aslinya mantap kurang terus ini kalah dan rumah tangga mah cenah ge kolot baheula ge mah punten ari sok inget kana patah kolot baheula rumah tangga mah deureut ke doang gaji teng mau panjang lagi nambah kana nanti dia gaji panjang kana lagi nambah kana song serang eta aya disebut gongsang aya serong serang aya disebut sreng srong ini kan gimana banyak gaji dan gimana kompak bila mana nuluh nari mana perea nuluh nari sring serang kayu sering betul bawa sapat akibat kompak jajan patah ditari lain potong udah gaji nanti rumah tangga dia kos gitu hayang ya ibu-ibu bapak-bapak rumah tangga iurang dia ada hayang asup ke kulkas mun hayang adem rumah tangga ya dengan modal pertama jagang jeung Rasul hiji iqamatus shalah deula ada jeung salat nah hubunganna kitu eta haji salat jeung rumah tangga sangat erat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat eta ngajaga kana akhlak goreng jeung perbuatan anu goreng, otomatis jelema tukang salat mah akhlakna bakal bagus, perbuatanna bakal bagus, akhlakna ge bakal bagus. Gitu. Tukang salat namun kan Bu, salat tuh urusan dunia jeung akhirat aya. Ningali 8 perkara. Rabbi firli war wa'fu Rabbi firli ya Allah Gusti hampurakeun dosa abdi dosa gede dosa nu leutik dosa nu ngahajat dari hajat hampurakeun Gusti Rabbi firli warhamni mugi Gusti mikawelas ka abdi apa itu nama itu Rabbi firli wajburni ya Allah Gusti Pak tutupkeun ka susah abdi ya Allah tutupkeun ka susah abdi ya Allah salaki deugeur guseup kae ya Allah
mending pun bebenangan ya Allah. Entah masa bulan sekali gue seperti bongkar peti. Mending pun bebenangan ya Allah. Namun di Jawa Tengah ayah Sunan Kalijaga ya Allah, salahkan dulu Sunan Jaga Kali ya Allah. Wajib murni, wajib murni, utang Gusti bayaran kan ya Allah. Listrik dicabut ya Allah. Warfa'ni, angkat derajat abdi Gusti. Warzuqni, cek ibu ya Allah, duit ya Allah, duit. Warzuqni. Salah gitu salah kalau mau segala mak buruk ya Allah. Kalau duit ya Allah, duit ya Allah. Kreditan kita bulan kena ya Allah, duit ya Allah. Imah bocor ya Allah, duit. Anak mah di 12 ya Allah. Masya Allah, anu gede ke sopat ya Allah Musa. Atau coba ya Allah Gusti, atau salah saya ini nanti mau pakai anak abdi itu anu maju. Coba salah saya ini ya Allah, bunga-bunga sih anu maju ya Allah. Bener baik. Nah doa ibu nak, menang saminggu anak-anak. Dagang cilok, didorong pakai gerobak, maju terus tuh mundur. Dijabah, bener doa anak lebah dijabah. Warzuk nita, wah ini Gusti paling nangkap hidayah abdi. Daek sholat, daek ngaji, alhamdulillah. Wa'afini, cagerkan Gusti awak abdi. Sehatkan badan abdi. Masya Allah. Coba kumplit kabeh kumplit sholat. Wa'fu'ani, ampurakan kesalahan abdi kabeh Gusti. Tuh, maka dina sholat mah harap, dina sholat mah harap. Hayang ada berumah tangga sholat. Ketika dalam sholat, salah kena sholat, paman kena sholat, insya Allah. Jadi ibu-ibu maka kita pulang makan lagi jeng, pararus, benar, kebenaran boga salah ketilok sholat, salah ibu boga kalau tilok sholat. Maka kalau boleh mulai pinantu, santri mah sholat kalau ngomong. Tukang nah santri mah sholat, kalau nanyakan duit, tanyakan syarat, rapi santri mah. Salat subuh nage usolli fardhu subha ya subuhnya duha. Dimorong kabeh yayat harap dadah doa. Coba. Salat ya. Mata kita tanya maka benar bukan salah kita sholat. Para rusing minta talak doraka. Teu beunang. Minta tolong beda salah kita sholat. Urang minta talak teu bisa. Bebeda ibu ke hakim, hayang ditalak, mau didebet ke hakim. Ibu dari mana? Dari warung. Hakim, baros. Ada apa? Saya mau rapat ke kehakiman. Apa keluhan ibu? Suami saya nggak juga sholat. Saya sama aja dengan marban kebok. Nggak mau saya. Terus suami saya nggak mau nalak. Maka tolong sama Pak Hakim talak. Mohon maaf cek hakim. Itu bukan aib nikah. Tapi hakim nalak lain hak. Namun nama kia ngaduna. Ibu dari mana? Dari warung. Ada apa di sini? Ada masalah, Pak Hakim. Kenapa? Saya mau minta talak pada suami saya. Suami saya nggak mau nalak keke. Apa keluhannya? Mohon maaf, bukan mengatakan aib orang. Suami saya barangnya mau lapes bagaikan terong di leong. Teman, aib nikah begitu barangnya. Maka syarat ibu na sholat bapana lanjut kumaha tuh cenah kiai nya kulak kuali boga salah di biro sholat geus deui kitu-kitu urusan kebo wae mun isuk-isuk petangan teh kopi teh nyarap oe nah kita punya ini ya geus ibu wayahna wali teh jeung bapak rumah tangga kudu repot rep ieu pok kudu doang pulang gaji mulai doang anjing gancet Bagi kumpul, pas saya jadi anak manajer baru. Tadi mereka bilang pasarnya tapi dia aduh kami nonton sungguh turun pas ada, sungguh tahan madame. Pada tak capluk mungkin. Ya. Mata kurang tela laki. Kudu bisa nyen contoh ke pamajikan sebab kurang anu ngangon awewe nu diangon nu ngangon bakal ditanya tuh ya geus lamun rumah tangga hayang sakinah geus modal pertamana sok geus kumplit dina salat mah hayang nanaon ge aya apalagi jelema tukang salat tukang minta ka Allah Subhanahu wa taala geus mudah-mudahan di rumah tangga putra putri urang sing dibarokahkeun ku Allah.
sing termasuk jalma anu ngadegeun kana salat. Dua Kanjeng Rasul ngadoa. Kumaha doa Nabi Sayyidatuna Fatimah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Lamun urang ngaji ala seeutik Bapak, wallahu linafi' wa ala lidarurah. Rasul ngadoa barakallahu laka, nu kahiji make lah. Nu kadua wa baraka alaika. Moga-moga Fatimah Rasulullah. Moga-moga Anjen Ali barakallahu laka. Moga-moga anjeun ketika senang rumah tangga sing diberkahkeun rumah tangga. Wa barokah alaika ketika Anda menang susah cek Rasulullah Ali. Moga-moga susahna berkah. Geus senang berkah susah itu barakallahu laka wa barokah alaika. Moga-moga anjeun rumah tangga tersenang sing berkah senangna, tersusah sing berkah susahna. Susah berkah senang berkah eta nu didepet ku urang nya. Geus ibu wayahna lalaki ulah gede adat pamajikan atuh ulah saruana ya kudu homrat ka salaki. Da mungkin ibu ciri awet di surga mana mungkin lamun salaki ngobrol dengan salaki tumpul dia. Aya eta urang warung lamun salaki ngomong kieu. Aja gua. Bari subuh kali tutupan tutup tiup. Iya, kamu bener. Nah, eta teh ada. Kan bebeja heula. Pak tadi kami ngadenge Haji Jamal ceramah, cenah ge ciri awewe sopan mah orang mun ngobrol bahasa laki. Tungkul bari nutupan ieu ngan sumur. Nah, geus mama nek kitu nya bari bapak ulah salah sangka ka mama. Oh, cenah. Nah, ulah main tutup bae, tapi beda deh. Hop, cek seret kunaon dia mau tai. Mungkin ada kayak gitu mah. Kayak ulah cara kanan deh ya. Ulah main tutup bae, udah beda lah. Ya, gitu. Ayo tante main dari warung awal begitu. Nah, udah macam kangkereng mah. Pamajikan dapat kan tunggu sikat dulu kan. Maka sekali ibu kudu jadi istri pendingin, ulah jadi istri neng. Cuma lain salaki datang, assalamualaikum. Aing mah curiga, ka bapak dia curiga. Keuyeuh kieu mah teu beunangan ada mubahagia. Udah gitu. Bapak cek salaki menang. Nah, mah menang 80.000. Alhamdulillahirabbil. Terus teuing Pak, sampai alhamdulillah. Masyaallah apa lain? Bebenang sabaraha duit? Anu menang 80. Mikir, anak 12. Masa Allah. Bapak dia mau kahayang, dele batu-batu, dele. Ih, terus ada satu dele poin ge. Dele tuh si anu rumah tangga karena 2 tahun, dari imanan 2 tingkat motor 4. Masa Allah, kamari ge pengajian emasna geudana 1,5 meter. Anti mesin lebar beca. Kata beun bongkok 2 kilo. Iya aing apa kali, baru kalau kudu bapak aing eueuh kumaha mata aing sadar. Aing seperti kayak gitu gua baru gitu gua aing dipelet gua aja. Ih, jadi tadi itu. Ulah kan sudah itu tuanya. Tanah ulahnya. Tadi itu amat ulahnya. Nanti kata salaki pun bisa alam ke pamajikan pun bisa alam ke salaki. Contoh, salah kurang yang meja, dengkek sabola, ulah waktu di sawah, parah sih sawah. Mah coba dulu bapak yang meja ini mana? Iya, iya benar bapak, mau dengkek sabola. Ulah ngomong lamun udah penyinggung, copot piring, set, tarik salaki, set, Pak, bagus si meja, botol-botol material. Tapi dalam apa ya? Apa meja nanu miring? Apa iya piring nanu miring? Apa nunyian nanu miring? Oh, orang meja nggak jadi potong sabelah. Bapak deui, ukur masalah. Wah, kurang mah. Udah, kayak tak gitu kalau majikan. Nyayur asam asin teuing. Di mana ya? Malibu ya? Warung Barat. Udah warung Timur baik. Kayak gitu warung Barat oh ya nasi teuing. Nah, paham sayur asam asin. Memandai perjalanan
Iya dia nggak bisa leho tahu ya iya. Nih bapak dia tidur kalau bapak berarti ngomong. Ada ngurusin alam, ngurusin angka. Ini mah kadang-kadang salaki nyawa ketika hidup. Ngomong saya di mana baca na tutung. Si tutung banget. Enak tuh. Ulah gitu kuduna pasti mana hajar aswad. Udah kasih itu. Jangan hidup. Nah, gitu bina. Kartas. Ya. Segitu dah wayana ya. Kasalang kita kudu hormat bae. Atuh desa robe salah ke awe mah. Lupa temen kabentak kalaunan mata kalempang awe seperti tulang. Gitu kan. Terus ada juga ke dapur, muga-muga aya manfaatna jadi kesalapan. Ulah kudu barangkat jauh ibadi ya. Nah, sakitu anu diatur mugi-mugi aya manfaatna, laras hidayah taufik ti Allah, lepatna kabaduan kuring. Ibu bari teras abdinya. Bu, sedayana apunten abah kasepuhan. Abdi badhe terus ditumpi doa anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.